warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi Dahlia Jihanderosi sareng rerencangan abdi Napi sesi papatiah bakalan nyieun video tugas bahasa Sunda anu temana nyaeta Timun Mas. Nah di dieu arurang ieu videona di Halaman imah anu tukangna nyaeta kebon timun. Hampura. Nah, nyambungnya. Nyambung jeung tema arurang. Nah, Langsung bae cek videona. Bye bye. Timun Mas. Di hiji desa aya hiji indung janda sepuh anu ngaranna Mbak Sari. Anjeunna cicing sorangan sareng ngarasa kesepian. Anjeunna kacidang ngidamkeun hadirna hiji anak anu tiasa ngabantuan sareng ngalaman kahirupan babarengan. Hiji sore, Mbok Sani angkat ka leuweung pikeun neangan kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni patepang jeung raksasa anu doyan ngadahar manusia. Anjeunna gemeter sareksek sarta memohon ka raksasa supaya ngantepkeun anjeunna keluar. Hade, kuring bakal ngantepkeun anjeun lamun anjeun tiasa masihan kuring hiji anak pikeun didahar. Sora raksasa kasebut gakur. Tapi kuring teu boga anak, jawab Mbok Sarni kalayan lemes. Hah, mun kitu, ieu biji mentimun. Tehangkeun sareng tanamkeun eta. 15 tahun deui kuring bakal balik pikeun ngadahar anak anjeun. Ceuk raksasa eta bari anggar. Mbok Sarni balik ka bumi jeung najepkeun biji mentimun eta di halaman imahna. 2 minggu saatosna mentimun eta tumbuh sareng ngahasilkeun buah anu loba pisan. Salah sahiji buah mentimun eta ketinggi cukup gede. Mbok Sarni engke milih jeung mecahkeun eta mentimun. Teh tela di jero mentimun eta aya hiji orok anu geulis pisan. Orok eta teras dibere ngaran Timun Mas. Sanajan bunga ngagaduhan anak, Mbok Sarni emut kana jangjina ka raksasa. Anjeunna mikir teas pikeun milarian cara supaya Timun Mas teu dicandak ku raksasa. Sanggeus ngadangu ngeunaan hiji petapa sakti, anjeunna langsung nyuruh Timun Mas pikeun angkat naroskeun bantosan. Ku petapa eta, Timun Mas dipasihan opat kantong leutik pikeun dipekpakeun lamun diserang ku raksasa. Memang nalika waktuna datang, raksasa datang pikeun ngajukeun jangjina. Mbok Sarni usaha ngulur waktu supaya Timun Mas tiasa kabur. Raksasa eta teh nyadar, lajeng buru-buru ngudag Timun Mas. Anu kahiji, Timun Mas nyampurkeun kantong anu eusina biji mentimun. Ajaib, lahir kebon mentimun anu pinuh buah. Langkah raksasa kaserang balukan timun nu ngajadikeun ngalambat. Saterusna tina jarum di kantong kadua tumbuh tangkal bambu jangkung jeung tajem. Tuluy uyah dina kantong katilu ngarubah leuweung janten laut anu loba. Sanajan kitu, raksasa masih bisa lolos tina halangan eta sareng terus ngudag Timun Mas. Keur kasieun, Timun Mas teh nyampurkeun kantong anu kaopat anu eusina terasi. Di dieu kabentuk laut leutak anu ngagolak. Akhirna raksasa kaserat di jero letak anu ngagolak serta maot. Timun Mas balik ka bumi, ka Mbok Sarni kalayan lega. Aranjeunna terus hirup bagja. Sekian video ti arurang nya, Kurang lebihna mohon dimaafkeun. mun aya leuwihna datang nanti Allah, ti Gusti Allah nya mohon ya. Bye bye. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gedekeun milana Bu.